Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nauratus Bida Chandra di kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun ulang babad godog Kean Santang. Kean Santang putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma nu bisa nandingin kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolangan sugan aya jalmi anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu kaula tiasa nuduhkeun saha jalma nu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan jalmana teh aya di Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu nanya, ngan teu lila ti eta aki-akina teh geus ngaleungit duka ka mana. Ti harita eta Kean Santang teu geunah cicing hayang gara-gara pendak jeung Bagenda Ali. Di waktu Kean Santang pamitan ka Ramana rek miyos ka Mekkah. Sanggeus diwidian anjeunna teh angkat ti Pajajaran. Barang nepi ka negeri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki. Ki cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh. Saha ujang teh? Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang patepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma anu sakti. Kaula hayang ngadu jajaten. Ieu atuh tuturkeun Aki, cek aki-aki teh. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha langkah aki-akina teh nyarios. Iteuk Aki tinggaleun, pangnyokotkeun ujang. Kean Santang teh geura-geura nyokot eta iteuk. Barang eta iteuk dicabut karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Aneh pisan lain iteukna anu kacabut teh, tapi kalakah sukuna anu ambles kana tanah. Kitu-kitu wae iteukna teu bisa kacabut. Aki-aki eta nyarios, nya kaula teh anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk mun dibandingkeun jeung elmu Bagenda Ali. Kaula taluk hoyong guguru ka Bagenda Ali. Tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula tur asup ka agama Islam. Ti harita Kean Santang asup ka agama Islam serta terus ngaguru. Sanggeus ngarasa cukup elmu, Kean Santang pamitan mulang ka Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy asup ka agama Islam. Ngan Ramana Prabu Siliwangi teu keur saeun asup ka agama Islam. Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka tempat di Garut. Anjeunna ngaleungit tanpa wujud. Ari prajuritna minda rupa jadi maung.